Duh, untung we tengah rontok. Pokna tukang bajigur cecarita bulan kamari aya nu diudag monyet. Najan teu parna ukur dikorowot punukna, tapi akhirna mah gering parna nepi ka hanteuna. Kitu cek beja nu sumebar di masyarakat sabudeureun eta tempat. Jalan norobos ukur disorang ti beurang wungkul, kitu ge kapeungan waranieun sote pamaloba batur, damun sorangan mah jarang nuludeung. Kungsi cenah aya urang walana nu haja nyoba-nyoba jalan kadinya. Tapi ari geus nepi ka tungtung lembur, bruk labuh kapiuhan. Atuh beja sangetna leuweung beuki nerekab. Kulit aing pait tulang kula pahang sabab kula turunan reksa buana. Atim ngagerendeng mencrong monyet nu nyangereng, bari nyarita kitu manehna ngebut-ngebut iketna, awas ngebutan remetuk. Galih jeung Yuda mesem neuteep Atim nu lempangna nyereng kagijeur. Nu ditetep mencrong monyet runyah renyoh, ceuk Yuda jeung Galih mah naon pikasieunana ukur monyet. Monyet ngagelancang ngajauhan, luncat kena dahan jajawai nu leuwih luhur. Duh, ampir-ampiran. Pokna geus rada anggang ti eta tempat, Atim ngarandeg menerkeun iketna. Nyarita naon Atim teh? Cek Galih ka Atim. Nu ditanya teu nembalan, lain teu kadengieun, da tarik nanya lagi. Tong boro ku Atim, dalah ku Yuda ge nu menderikeun maneh jentrenaker. Ngomong naon Atim teh? Nu ditanya angger ngabugeug, manehna noyod ka lebah. Yuda jeung Galih nuturkeun. Sanggeus rada jauh di tempat monyet teh, Atim ngenroan lempangna. Tapi bangun teu jongjon, lieur deui ka tukang bangun hariwang. Untung we kaburu inget kana papatah aki. Cek Atim. Tah, pengalaman seperti kitu sawatara tahun ka tukang nu ngalantarankeun Galih jeung Yuda datang deui ka lembur Atim. Bareto mah waktu Atim mapatkeun parancah ukur ngageugeuikeun. Ari ayeuna teu kitu. Kepercayaan masyarakat kana dongeng karuhuna boga harti mandiri nu tumali jeung kahirupan masyarakat eta lembur. Kitu cek pikir Galih. Kulantaran kitu basa geus waktuna nyieun skripsi, pengalaman jeung Atim jadi inspirasi keur bahan skripsi. Kejadian seperti kitu kaalaman deui ngan kawasna monyet nu ayeuna mah lain monyet ti heula. Beda buluna, nu baheula mah aya bodasan dina tonggongna. Duh, untung we teu ngarontok. Cek Atim bari mubetkeun maneh kana bangku di warung bajigur. Yuda jeung Galih ukur silireret, nyeh seuri. Eta warung pernahna ditungtung lembur, memeh jalan nyorang leuweung nu cikeneh kaliwatan. Ramena warung teh ari poe-poe pre, lantaran beh ditueun gunung aseupan aya cai panas nu ngalir kasusukan. Eta tempat can karopea kulinas pariwisata, jalana can kaurus kakara jalan satapak nu di batu. Timarana kulan, cek Mang Unab, tukang bajigur. Ti ditu ti kawung nunggal mang. Uluh tebih geuning. Mohon da jalana motong kana jalan satapak. Geuning wantunan. Pokna semu heran. Bubuhan we aya rencang mang. Upami nyalira mah kajen nguriling. Cek Atim. Di warung bajigur kalembur pentas moal kurang ti 7 kilo. Mun motong mah ukur kira-kira setengahna. Ngan nya kitu. Kudu nyorang jalan satapak, bari nanjak mudun mah arang nu wani, katurug-turug deui, masih keneh loba sato galak. Kitu ceuk beja nu sumbar di balarea. Teu papendakan di jalana, ceuk tukang bajigur. Papendakan naon, Mang? Teu dipegat monyet, ceuk nu nanya. Puguh kitu pisan, Mang. Untung atuh teu direweg. Pokna. Tukang bajigur cecarita, bulan kamari aya nu diudag monyet, najan teu parna
ukur dikorowot punukna, tapi akhirna mah gering parna nepi ka hanteuna. Kitu cek beja nu sumebar di masyarakat sabudereun eta tempat. Jalan norobos ukur disorang ti beurang wungkul, kitu ge kapeungan waranieun soteh pamaloba batur, damun sorangan mah jarang nuludeung. Kungsi cenah aya urang walana nu haja nyoba-nyoba jalan kadinya, tapi ari geus nepi ka tungtung lembur, bruk labuh kapiuhan. Atuh beja sangetna leuweung beuki nerekab. Sapok-pokeun galih nanyakeun kekecapan Atim waktu papanggih jeung monyet tea, ngan teu laju lantaran Mang Unab tukang bajigur nyampeurkeun. "Bade bajigurna?" "Muhun Mang," cek Yuda, tiluanana ngabajigur. Abdi mah bandrek we Mang, cek Atim. Atim, Yuda, jeung Galih mondok sapeuting di lembur kawung nunggal. Inditna mah kamari kana sado. Muriling, balikna Galih maksa Atim jalan norobos. Panasaran, hayang ngalaman deui nu kungsi ka alaman sawatara waktu ka tukang. Diajak sobatna kitu, Atim teu bisa majar kumaha. Najan bangun sungkan ge teu burung nurut. Seueur nu kawenehan, matak arang langka nu wantun ngalangkung kalebah dinya mah. Cek tetangga Haji Hudori. Galih jeung Yuda tas di masjid bisa kamari, usabab panasaran. Najan Atim mugen ge, Galih jeung Yuda maksa hayang jalan kalebah dinya. Ukur hayang ngabuktikeun beja, ulah ukur ngadenge tina dongeng ngungkul. Yuda jeung Galih teu pati percayaeun kana carita-carita aheng ti urang lembur. Kaasup dongengna Atim, Mang Unab jeung tetangga Haji Hudori. Komo deui Yuda mah teu percaya nage, teu percaya pisan. Kitu teh kapangaruhan ku uwakna, Uwa Sukma. Ngan najan teu percaya ge butuh kacida keur bahan tulisan muateun dina majalah mah. Ulah kapangaruhan kudu teu pararuguh, dacan aya nu kabejakeun tinggal sapotong dihakan jurig. Kitu ceuk Uwa Sukma. Papatah uwana kitu keur Yuda mah nambahan kaludeung. Omongan nu siga nyingsieunan atawa sabangsa pamula pamali lain kudu diturut sacara welena, tapi kudu disurahan ditumalikeun jeung kepentingan sejen. Tah kusabab kitu, waktu sobatna boga karep nyieun skripsi ngeunaan folklor, bahana teh ngumpulkeun ti lembur Atim jeung lembur-lembur sejena. Da di dinya mah loba keneh dongeng-dongeng aheng. Candila Yuda lalajo wayang di lembur Atim di Kalapadua. Harita Atim cecarita, didinya mah teu meunang ngalalakonkeun karena tandingan lantaran sok loba nu garlut. Omongan Atim kitu keur Galih mah jadi bahan keur skripsi deui bae. Suari ributan para pemuda dina tabuhan mah ilahar. Ukur parebut ngajogedan biduan dangdut ge bisa parasea. Ngantang tuwe pamanggih Galih kitu teh teu ditepikeun ka Atim mah. Waktu papanggihan didongengkeun ka Yuda sobatna menjadi wartawan majalah mingguan. Isobat bangun ngahatean. Nya, geus we urang ulin deui ka lembur Atim. Kitu ceuk Yuda saminggu saacana nepungan sobatna urang Kalapadua. Tos lami jalan bajigur, kantenan we Mang Unab nyaritakeun pangalamanana jadi tukang bajigur. Cenah kusabab turunan teruskeun tapak lacak akina, sanggeus akina tilarunja, dagang bajigurna diteruskeun ku bapana, Mang Ahya. Ngan bapakna mah eureun sawatara waktu ka tukang. Liren saatosna pependakan. Pokna. Pependakan naon, Mang? Kapungkur waktos nonton wayang. Bajigurna jang. Ceuk nu anyar datang, Mang Unab ngalewas ka jero, muka tutup karumbung, cur nyicikeun bajigur 2 siuk, song dibikeun kana mesen. Najan panasaran, Yuda jeung Galih teu terus nanyakeun lalakon bapakna Mang Unab. Padahal dongeng kitu ge keur Galih mah butuh keur nambah-nambah bahan skripsi teh. Du pincep, di saha ti kawung nunggal teh? Di wargi? Saha? Pak Hudori. Pak Hudori. Kenal gitu, Mang? Kan tenan we, ari di kampung sapertos di dieu mah karena ka urang kampung sanes oge.
komodei ka pahudori mah kalebet inohong masyarakat. Kantos janten tua kampung atanapi kokolot lembur. Wagi kitu ka anjeunna teh. Sanes, mun aya kaperyogian we, cek Galih. Tukang bajigur mesem. Deket-deket kena seuri. Keur Galih jeung Yuda mah teu ngarti kana pasemon tukang bajigur kitu teh. Siga surti tapi teu betus. Basa tukang bajigur ngaleos ka tukang, Galih nanya ka Atim. Nu ditanya mah teu heraneun teusing waktu tukang bajigur mesem teh. Saha kitu pahudori teh? Nya, tokoh masyarakat. Lian ti kitu? Purah ngubaran jeung pananyaan. Dukun. Lain, tapi disebutna teh paranormal, cek urang kota mah. Paingan. Urang kaditu ge disangka mah rek tanya meureun. Nya, teu salah. Urang ge rek tanya atawa nanyakeun. Malah ketang, urang mah rek tanya atawa tunya tanya. Yuda mairan. Yuda jeung Galih memang rek nanyakeun, tapi lain rek tanya. Rek neangan informasi ngeunaan carita-carita sabudeureun urang lembur. Kulantaran kitu keur saheulaanan rek menta beja ti pahudori nu oge bibit buitna ti Pasir Ibun. Yuda jeung Galih boga objek nu sarua kalayan tujuan anu beda. Yuda mah keur bahan tuliseun dina majalah mingguanana. Daratang ka lembur Atim ka Kalapa 2 anu katilu kalina. Nu mimiti mah 2 bulan ka tukang ukur sakeudeung, moal leuwih ti sajam ukur nepungan Atim mungkul kawabuhanana basa keur masantren kilat di Mama Ajengan Ahmad. Nu kadua minggu tukang mondok di Atim sapeuting. Angkanan mah rek saminggu ngarah teu bulak-balik. Mun ngumpulkeun data saminggu moal burung cukup. Kadar eta cenah mun aya kakurangan kahareup bakal dilengkepan deui. Nganjang ka pahudori tumali jeung kaperluanana hayang meunang keterangan soal lembur babakan Pasir Caringin nu cenah padumukan kapaksa parindah lantaran carem diduruk gorombolan DITI baheula. Ari pahudori mameh kajadian teh pindah ka Kawung Nunggal lantaran meunangkeun urang dinya. Sepuhna pahudori kaasup nu jadi korban. Yuda butuheun keur muateun dina majalahna. Manehna keur ngumpulkeun bahan soal korban-korban DITI. Muateun nyambung dina bulan Agustus. Pahudori kungsi jadi tua kampung ngabawah sababaraha wewengkon kaasup nupang kidulna Pasir Ibun tea. Tah ku Yuda jeung Galih mah dianggap loba kanyaho pahudori teh. Kaasup apal kana adat istiadat urang lembur, nyatang tu deui apal kana folklorna. Basa kalembur Atim sawatara taun ka tukang, Yuda jeung Galih teu bisa bebas ulin, harita mah asa disingsieunnan. Cenah ieu lembur mah sanget keneh, loba kajadian aheng. Malah Atim oge ngadongengkeun gorombolan, tang tuwe dongeng ti kolotna, da manehna mah teu ngalaman. Urang Kalapa 2 mah loba nu percaya. Monyet-monyet galak nu matuhna di leuweung deukeut Kawung Nunggal teh monyet kajajaden, urut anggota DITI anu kabur ka leuweung sabada diobrot tentara. Sawareh anggota DITI teu baralik deui ka lembur sewang-sewangan, sawareh deui terus kakaburan lantaran kungsi ngalakukeun kesalahan gede. Saperti kungsi maehan urang lembur nu dijorag, kitu cek dongeng Atim. Tang tuwe keur Yuda mah ukur seuri da teu percaya ari jelema jadi monyet mah. Mun ditulis ge ukur minangka bumbuna, ari keur Galih dongeng kitu teh anger penting. Ngan da aya palakiahna, Cek Atim. Kumaha Atim? kudu nyebutkeun urang teh turunan Raksabuana. Saha ari Raksabuana teh? Dalem nu zaman baheula nu kacida dipihormatna ku masyarakat. Cek Atim. Yuda jeung Galih ukur mesem. Lian ti keur bahan tuliseun dina korana, Yuda oge boga kapanasaran sejen. Hayang nyegerkeun deui ingetanana kanu kaalaman jeung buana tea deui. Loba nu geus poho nganu eces keneh dina ingetan Yuda teh milu ka uwana peuting-peuting. Mareto keur budak Yuda kacida reueusna ka uwana teh men milu mun uwana keur indit-inditan nyase. Tapi kareueus kitu teh ayeuna mah luntur
sanggeus nyaho uakna dikaluarkeun ti koranna. Yuda apal nu dikaluarkeun teu puguh tangtu ngalanggar aturan atawa nyieun kesalahan nu teu perlu dihampura deui. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ngawayang teu direbaban bagian kahiji. Salajengna nyambung ka bagian kadua. Pirang langkungna simkuring nyuhun hapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.